di akhir zaman mah barang-barang samar teh nah jadi jual nu lain nu nyana dijual anu diakur kunyana dijual mantak teu manfaat etana 1000 meter Nuki Zaid dijual KPT suratna aya barang diukur deui ngaranna ge tanah nu baheula ditulisna 1000 kuari bet aya 1100 bukan tetep nu 100 kan miliki Zaid tangkorak calo manteu make tangkorak ja awas namun teu make tangkorak teu sah ku tangkorak calo mah tetep we nu 1000 mah nu pemilik hari eta tah anu 100 nu 100 pan teu diakukeun ka Ki Zaid nu nyana meulih henteu naon henteu di ka Ki Zaid keun henteu ni saya dijual dilegleg punyana duit tina 100 meter teh lain punyana panu Ki Zaid kabelilah mobil jalain eta bae sababaraha tanah deleukeun di ujungna haritanya nemu yah mayeh deleukeun ulah kicep-kicep sia deleukeun nu batur Masya Allah atawa Zaid ngajual tanah 1000 meter harga 200.000 punyana diusulkan ke PT 250 tanpa aya persetujuan tinu boga moga mah tetep 200.000 dijual lah punyana 250.000 jadinya nama boga untung 50.000 rarasaan mah untuk untung ti mana tanah nu Ki Zaid nu meulina PT hajunyana meunang 50.000 tina sameter eta halal tah haram goblok lamun teu digoblokeun bisi pajar teu goblok teh nu kitu ye tetep ku teu karuh tanah-tanah batur kunaonnya nu boga untung kiai pancerannya teh eta teh orang ketiga anu ngajalankeun gede ganjaran Zaid urang kampung teu wau jeung PT hayang boga duit lantaran loba kebutuhan melalui calo Umar pengjual gentah mangga Deki Umar teh sabaraha meter 200.000 insyaallah guys langsung ke PT nih suratnya harganya 200 ya udah geus bikeun duitna ge tanda tangan tah sia sawa duitna geus naon kitu ngaran suratna geus dibikeun ke PT sia geus tanda tangan transaksi tah duitna nya geus aing mah ngan ngadoakeun bae ka sia jeung aing mah ngan sakadar ngabela doang ka sia nulungan geus ulah pikiranna naon ka aing hebat eta Ki Umar tuh kan sia tararanggah beje pan kitu amat kan eta ganjaran gede moal leungit di mata hate Ki Zaid ngaran Umar nu geus ngabantu ka manehna terus saya datang ke akhirat bakal gede ganjaranna sadunya moal aya hiji jaji sadunya ayo lu mantak naik ge nyana jadi hadwasat jadi simsar eta teh meureun susugana tapi lamun haju dibere ku pihak Zaid Ki Zaid Umar aing geus luar biasa nganuhunkeunna ka anjeun
lantaran ngerasa dibantu. Jadi lamun 1000 meter sameterna 200.000 geus 1000 kali 200 berapa? Cepet atuh. 1000 meter sameterna 200.000. Jadi lamun diduitkeun sabaraha duit? 200 juta. Angel untuk sakitu bae ge. Ih. Dikira sugih nada si budak. Mar kade. Ieu mah aing merasa terima kasih. Nya, jarek dibagi-bagi ieu mah jeung aing loba kabutuh. Tah ieu mah jang sia bae upah ti aing tarimanya. 10 juta tadi aing teh geus nuhun geus milik panggil ku PT Mar karena kamu ini yang jadi pelantara ya dari saya nih 10 juta di 20 juta masalah tuh kos gitu mah dibere eta ulah teteh tadi 200 jual ke 250 050 dah kumaha mun bebeja masalah 200.000 haju dijual 250.000 050.000 kan eta seuneu kene mun haju dilegleg ku Ki Umar bakal jadi seuneu neraka kadeleuna mah duit padahal bakal jadi seuneu ngarerab jeung manggangnyana jaga di akhirat. Kuari mah geus transaksi dibayar bebeja Pak Zaid. Ieu teh 200.000 barang. Kula ngobrol-ngobrol di lapangan ternyata pasaran 250. Akhirnya jual teh 250.000. Tah ieu mah kula mah nek mentari dona bae tata dina mah emang nek 200 kan di lapangan ternyata ieu pasaran 250. Jadi lakuna 250 tah 50 kula mah lamun kula dek dipeta kumaha. Bisa itu tuh hayang aing. Bisa aing mah tetep ka dieukeun. Oh, kitu mah tah atuh kabeh beres. Aing mah doana bae atuh. Wassalam. Geus masalah. Oh. Tapi lamun cek jadi laku 250. Geus 150 bagi 2. Jangan aing 250, jadi saya 250. Baik guys, enggak salah. Atau geus atuh isi laku 250 mah 50 yang saya tak los. Oh, eta mah deres. Masih kene leutik aya nu kieu Pak. Tinu bogana dititah 200.000, punyana dipasarkeun ka PT lakuna 600.000. Oh, atuh calo memang goblok geus gitu. Teu bejaan harga pasaran. Nah, jadi kapan itu dibayar? Beges 200.000. Jadi sesana kan per meter 400.000. Tanah nu batur, nu meulina batur, atuh kunaon haju gedeannyana jeung nu bogana. Tah, eta berlaku di mana-mana hampir. Tapi aya sih nun teu ge. Ieu mah berlaku di mana-mana seperti eta di nagara mah leuwih ya saya ngomong naik